Masing-masing dari kita semua akan kebagian 3 miliar. Oke. Kalian punya peluang untuk menukar itu pada saat lukisan itu dipindahkan. Butuh 2 orang untuk nyusup ke perusahaan ini sebagai karyawan. 20 menit dari sekarang jemput kita di safe zone. Aman. Kita udah kadung fakta, sekarang kita dijebak. Kita semua di sini karena satu urusan. Duit. Kalau kita bisa ngejalanin dengan sempurna, mungkin kita bisa lolos. 10 menit sebelum chaos. 3, 2, let's go. Anjing, pencet. Mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Putri Januar Iklima ti kelas 12 IPA 2 SMA PGRI Parakamuncang. Di dieu abdi sareng rerencangan abdi nyaeta Salsa Nurul Aunilah. Arurang bakal ngabahas ulasan film anu judulna Mencuri Raden Saleh karya Angga Dewima Sasongko. Berikut mangrupakeun video anu ngabahas ulasan film Mencuri Raden Saleh. Identitas film, judul Mencuri Raden Saleh, genre action komedi jeung heis, sutradara Angga Dewima Sasongko, produser Christian Immanuel, distributor XX1 jeung CGV, studio Pisinema Picture, durasi 154 menit. Rilis 25 Agustus 2022 di Indonesia, 22 September 2022 di Malaysia. Bahasa nu digunakeun nyaeta bahasa Indonesia. Tokoh utamana nyaeta aya Iqbal Ramadan salaku Piko miboga peran The Forger atawa anu sok ngamalsukeun lukisan. Anu kadua aya Angga Yunanda salaku Ucup miboga peran The Hacker atawa anu sok ngarekas. Anu katilu nyaeta aya Ari Irham salaku Tuk-Tuk anu miboga peran The Driver atawa nu jadi supirna. Anu kaopat nyaeta aya Umay Shahab salaku Gopar miboga peran The Handyman atawa nu jadi montirna. Anu kalima nyaeta aya Agni Hakun salaku Sarah miboga peran The Brute atawa nu pangkasarna. Anu kagenep nyaeta aya Rahel Amanda salaku Pela anu miboga peran The Negosiator atawa negosiasi. Tokoh pendukung nyaeta aya Tio Pakusadewo salaku Permadi nu miboga peran mantan presiden, Dewi Sasono salaku Budiman Subiakto nu miboga peran Bapana Piko, Atika Hasiholan salaku Dini nu miboga peran kurator istana, Ganindra Bimo salaku Arman nu miboga peran polisi, Andrea Dian salaku Sita nu miboga peran polisi, Muhammad Khan salaku Rama nu miboga peran anakna Permadi, Joshua Depandelaki salaku Marwan nu miboga peran bapana Gopar jeung Tuk-Tuk, Jenny Jang salaku indungna Pela. Sinopsis film. Film ieu nyaritakeun sakelompok nonoman anu boga rencana maling lukisan karya maestro Raden Saleh anu diteundeun di karaton negara. Aranjeuna ngawangun tim anu jumlahna aya 6. Masing-masing boga tugas anu saluyu jeung keahlianna. Aranjeuna ngembangkeun rencana mimitian ti pemalsuan, peretasan dugi ka manipulasi. Aranjeuna sadayana kabentuk sabab ninggali artos anu ditawarkeun salaku ganjaran pikeun maling eta lukisan. Anu masing-masing bakal menang 3 miliar sewang. Rencana maranehna pikeun maling lukisan eta teu gampang. Kalebihan film, kahiji
Judul anu unik kusabab aya hubunganana sareng lukisan sajarah Indonesia. Kadua, latar musik anu cocok pisan pikeun sababaraha adegan. Katilu, konflik nu diangkat laingan konflik maling, tapi aya bentrok ngeunaan keluarga jeung kerjasama nu ngajadikeun film ieu jadi seru. Kakurangan film. Kahiji, aya sababaraha adegan anu sigana dipaksa. Contona, nalika aranjeunna katangkep ku Satpam pas maok dokumen perusahaan. Kadua, kurangna aksi polisi dina sababaraha adegan. Kacindekan film mencuri Raden Saleh Junun jadi terobosan anyar pikeun dunia perfilman di Indonesia. Alesanana, ieu film hadir kalawan genre heist atawa rampog di tengah-tengah industri perfilman Indonesia anu didominasi ku genre horor jeung drama. Film ieu oge hadir kalayan kualitas produksi anu lumayan mewah, sahingga janten standar pangluhurna pikeun film genre heist atawa rampog di Indonesia. Wates umur, film mencuri Raden Saleh ditunjukkeun pikeun umur 13 tahun kaluhur. Kusabab aya sababaraha adegan kekerasan fisik anu teu cocok pikeun barudak di handapeun 13 tahun. Sakitu video resensi disungkuring sareng rerencangan bilih aya kakurangan sareng kalepatan hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.